Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Ibu jeung bapa anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta, para wargi anu dipika hormat ku sim kuring. Dina kesempatan ieu, kuring palai ngebahas ngenaan masalah kebersihan di lingkungan. Kebersihan mangrupa sapalih ti iman, maka ti eta ngajagi kebersihan eta periogi pisan haturan urang. Sababaraha minggu ieu, kuring ningali seueur keneh runtah anu bakrek di jalan sarta runtah di saluran cai. Runtah kasebat didominasi ku runtah leueutan, inuman, serta plastik. Perkawis kasebat tiasa berdampak negatif ka lingkungan. Ngajagi kebersihan lingkungan tiasa dimulai ti perkawis-perkawis anu alit, nanging terkadang sesah pisan haturan dipigawe. Contona, hiji jalma anu sok micen runtah dina tempatna, mangka lingkungan di sakulibengna bade baroba kaayaan bersih sarta balarea di lingkungan kasebat tiasa terhindar ti segala rupa macam penyakit. Micen runtah gagaba bade menyebabkan caas serta lingkungan oge henteu endah haturan ditingali. Balarea di lingkungan kasebat tiasa kekenaan sagala rupa penyakit. Mugi-mugi kaharepanana balarea tiasa langkung ngajrojatkeun deui kasadaran dina ngajagi kabersihan di lingkungan. Sakieu wae biantara nu kusim kuring tiasa haturkan, mugi-mugi aya mangpaatna kanggo sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan dina ngahaturkan ieu biantara. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.